Haha, atos ayeuna mah di Pararayun we heula abdi bade meser heula teh. Di mah pirakeun teh unggul atuh jeung makanana. Angker si Ipi mah ngalunjak ibarat dikasih hati minta usus. Meni biarin we, datu lapar. Mari Gaby jeung Nata teh diajak. Lah cenah mah Gebi bade nganterkeun ibuna ka Bandung. Mun Nata mah hungkul eskul cenah bade masihan materi kanggo junior mah. Allah, alasan kali si Gaby mah paling ge sambil ulin ka Bandung. Si Nata lagi apel udah kelas akhir masih we kene ngerjakeun eskul bukanna kata Pak Ari teh kelas 12 mah ulah ikutannya. Itu mah males we meureun pada gak mau ngerjain tugas. Terus nyarios teh Ipi mah Gebi kan bapana si Bukti aana ge kerja jadi teu aya anu nganterkeun ibuna. Mun Nata kan bade masihan materi da Arina moal biasa lah mining. Nya tuh sakitu kan Pak Ari ka kelas teh, ieu teh aya cek di Gaby sabuna bade ngisi pada ngisi jeung Nata. Ipi mah sigan gaduh bentar mah aya duaan. Emang Atos kalah ngerosip ieu teh iraha beresna ari kieu mah. Lupa tah gara-gara Ipi. nah jadi Kak Ipi. Atos hayu lanjut deui. Ya, Ayo. Ngobrol naon we? So ye. Teuing ieu naon nya? Lumun kasut kabeh eta. Diuk can gas ngarup heula atuh minum-minum bisi seureut. Cai herang we wayahnya mun rek aya rasaan mah meuli we nu rencengan marimba Bung yang gratisan urang mah pambalikeun atunan. wani piro Nah sia mah kabeh we diduitkeun. oh nu gratis atuh ayeuna mah beut nu gering bengek ge kudu mayar hayang oksigen mah Si Haidar nya si Galuh mah ditungguan. Tadi Haidar ngechat Kak Uun, cenah mah bana bocor, paling rada ngaret meureun. Ieu heula we hayu ngajakeun kom we. Yuk. Modif motor nage lu Ning duit najang urang dan check out dan naon emang yang skincare atuh. cik awe wae Da urang teh awewe dar. oh PT mana teh jadi-jadian Son maksud lut hayu. naon atuh aya naon meniasa ribet ieu ieu teh biasa sih Gaby mane nu mimiti ieu geus lamun kieu wae rek iraha beresna Tah ayeuna mah urang bereskeun heula we tugasna. tuh atuh nyakeun si Nata segitu si Nata baraga juga nyawa waktu saya mah gandeng sih hayang dicita ku urang geus kaburu lapar ya urang Ham meni paralson kieu ieu teh. Nya mah ngobrol ge kalaka ngobrolkeun anu teu parareuti. Arurang teh pan ngobrol kayak gini teh ame gak ketinggalan info. Da Ipi mah malah ngegosip sanesna info-info terkini. Ih, emput oge kayak yang gak suka ngegosip aja. benar buat tonton kita terang gosip wae keturangnya laki tinggal gosip Ada mana mah gosip teh awen wayan tuk hari tukangna. Bener cek si Galuh bahkan masih lagi pernah katipu pembusa. oh nu bahasa semester kamari lain Nu eta can. Hahaha. asli andar puas BTW asa person kieu ieu teh kangen zaman baheula nya Nyabi kangen main sonda, ucing sumpun jeung mulyana. Urang ngadamel can tinggi we atuh hayu. si Nata rek ditinggalkeun wae Emang si Nata nuju naon bi? biasa si
Sinata mah molor udah kita tingpi eta mah pan pelor Pelor teh apa, Bi? nempel molor geus urang baresan heula Pi. Ya udah hayu. Ayo Kalah itu saya kurang. Sinata tuh tempo sare kene. Ku saya hoream ku amal we tah. Bi tinggal atuh abi nuju naon. Iya sok iya ku Ipi aja digugangkeuna. Anggar Sinata mah tak udang aing mah nih banjir. Hah, banjir. Urang teh bisa ngojek euy. Karunya ih Gebi. Hayu atos urang main ucingan baheula. Tadi aya dan takut cenah mah tanah motor. Tapi bocor. Tuh. Takut eta loh. Jadi kan bapakna sibuk. Pi ari terus nyari Balik ngomong teh euy. Tiuk, jadi tiuk.